Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui wargi dina acara Sunda Kasundaan teh timang teh sareng Bapak Ono. Saura Bapak Ono teh gaduh istri ka urang Luragung. Di Luragung teh lami. Lami. Di desa naon? Desa Cikandang. Allah, kandang naon kandang hayam kandang kucing. Kandang embe. Desa Cikandang. Oh, Cikandang. Cikan kumaha teh bahasa itu bahasa Luragung teh kumaha cenah bayu. Ai bahasa Luragung mah jadi kitu. Kayak gila-gila keding. Iya, gila keding. Kayak gila-gila ujur. Iya. Oh, naon deui cenah ge? Ilok deh cenah. Naon dari ilok teh teh? Ai ilok teh nauhun gitu. Nauhun gitu. Oh. Nauhun dari ilok teh. Oh. Ilok teh. Ilok deh cenah. Ari teoh naon cenah baru teoh di Di teo teh ai teo teh kahandap. Teoh. Ahun. Di Tadi teoh aya naon eta di teoh? Di teo cenah teh teoheun teoh mungkal misalna teh. Adapun batu cenah. Mungkal teh batu. Batu arek kadinya neh cenah. Arek ka kebon kerja cenah. Kerja. Kerja teh model nyeblok gitu ka sawah gitu. Oh, di sawah teh jeblok. Naon deui? Ambil senang kena menang bawon cenah. Ari bawon teh naon ari bawon? Ari bawon teh jadi ngiring panen jadi anjeunna teh menang bangsa gitu pare gitu. Oh, lamun panen teh kaing bangsanya eta. Disebut teh bawon. Bawon cenah ge. Eta di Luragung mah kitunya. Oh. Cenah di itu mah aya celem naon cenah celem naon eta celem. Celem bonteng celem benteng celem kentang. Nya model celem kacang itu mun di dieu mah sayur gitu, sayuran gitu. Di itu mah celem. Oh, jeung celem cenah. Atas dahar mah cing narusa teh. Ai dahar model siang mah nyebutna ngawadang. Oh, ngawadang. Oh, ngawadang. Sareng naon sareng celem. Oh, jadi ai ngawadang teh samunu enjing gitu siang di mam gitu. Ngawadang cenah. Ih, kagila-gila keding. Ya, kagila-gila keding cenah. Aneh cenah. Kira kadar sakitu, kagila-gila keding cenah. Oh. Eta bahasa Luragungnya. Saurang kapungkur Bapak Ono teh pernah di Cibingwin. Kumaha eta bahasa Cibingwin? Cibingwin teh wilayah mana eta wilayah Kuningan? Kabupaten Kuningan kene Cibingwin mah. Oh, Cibingwin. Kumaha cenah ge? Aya bahasana kumaha jadi? Model abi ka warung gitu. Nuju ke mana mimihna? Nuju magang di Cibingwin. Naon dari magang teh? Ari magang teh janten ieu balanja-balanjaan. Eta cepatna magang. Oh, magang gitu. Magang ke pasar gitu. Ari urang Cibingwin nyaros ge muun nya. Muun gitu. Muun. Aya kagila-gila keding itu. Ya aya same. Eta Bapak Ono nuju naon resep? Ya, nyesep naon eta? Ieu bako pahpir. Alhamdulillah. Linting. Saya teh tradisi ari bako teh. Pohon. Eta teh tikaruhun teh ulah hilang ulah rokok bae. Bako ge kada disesep. Karunya ka tukang bako nya Pak Ononya. Pohon. Tah kitu tah. Bahasa wewengkon bahasa Sunda di wilayah Kabupaten Kuningan nyaeta di Luragung sareng Cibingwin. Kumangan Cep Hendriana sareng Bapak Ono ngaturkeun nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.